Para
Kidose. Oh, pakai beli Eh, buat kamu api oneng sama oneng kedua abi oneng paku teri rusak teri ngedong mana ini mama oneng paku haji hajuran. apa eri kalau dapat tumuran wadah waktu sentuh hajuran kayu
apa ini sangat ku takuni adui apa hubungan adui
Goyang Jaipo wargi Saluyu Udi Gejas Great Magularan Sampurasun dulur kaluhur kasang rumohon kahanap kasang batara kabatari kabatara kadaraja amit ampun kanu kagungan lemur tabe kanu kagungan bale pon kitu deui kasadayana anu hadir kakaruhun anu nangeuy yudang yang dalemur anu kacekcokan anu kagandingan anu kaguluhan anu kagemuhan hapunten anu kasuhun rahing sadayana masyarakat Bakan Tanjung ngayakeun syukuran mudah-mudahan dina acara syukuran ieu teh sinjat tuntunan keur urang sadayana malah mandar aya gunana sinarang mangpaatna oge doakankeun rombongan wargi Saluyu Udi Gejas anu panglinggihan di Kampung Sukahurib Desa Cisaga Kalebat Kecamatan Cibogo Subang mudah-mudahan singkatan panglipur kanu kolbu pembeberah kanu manah khususnya sadayana warga masyarakat Bakan Tanjung sinarang sabururunana oge doakankeun haturan wilujeng sumpingna wilujeng linggih kadulur-dulur nu ti kidul baraya nu ti wetan sekeler nu di kaler para inohong nu ti kulon wilujeng wengi wilujeng linggih oge wilujeng hiburan wargi hayu urang awitan jejangnya urang buka ku hiji tawis lagu muhun lagu karuhun etang-etang miemut ka karuhun seukuring anu parantos ngawariskeun budayana sor kasadayana urang kumpul dulur urang hiburan urang babarengan wengi ieu sareng wa Udi Gejas sapara kanca rawe rantas malang kutu digawe estu kudu rancage kumpul dulur hayo urang babarengan wengi ieu hiburan Bismillah ngawitan manggung puji syukur kayang ngagung nada widih maha suci Sawasiwi Suli wangi nada gambar ambulan di Gusti Nu Maha Suci dadi api di jari dadi jaga diri sarengkan para karun iya mambati ulah bade
lah iya isina anu kalintang kumaragi sisipku ngerti Asia cukup kaya aku jabaran akal moka wasa lure bade madar seni seni suta anu asli warisan karun orang ngedang dipusti-pusti diriksa tidak mau jimat bang ripi para kiseni tuturun warisan karun orang kadang dipusti-pusti diriksa tidak madama iya isina anu kalintang kumarati sisipku arti dikawitanku sacara jang epot tegali der bayak-bayak teh ya jeung hariwang Allah anggang dina modar aja waragi saluyung sing nanjung cucu malah tegal jaka kabur dengan muda pantang mundur kiwari bukti ngajadi cita-cita pinakanan di tahun 2004 karuna menjadi pawadi saluyung waragi saluyung sing nanjung cucu malah tegali ber jangan tak kabur tenang udah pantang mundur kiwari bukti ngajadi diomong-omong 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 yaitu wargi saluyung diomong-omong
diobok-obok, 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 jaipung wargi saluy. Moja kudu jembatan Makardi maheula da panitia kadah nama kapayun. Kiwari bukti ngajadi Ya, teu aya. maji dora Yuk aja jak. geus kahiji. Teu aya nu kapayun Bang Tarsan. Maju. Khususna sa Jawa Barat umumna berurang Sunda diobok-obok, 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 diobok-obok. Panitia. Waragi saluyung si Nanjung cucu malalu tegali deh, jangan tak kabur tenang aludem mantra mundur di piemut di kapungkur cita-cita tina kanan dina tahun 2004 gaduh nami jaya